Rutinitas isuk-isukna samemeh pangaosan bulanan. Dilanjutkeun sorena kumpul ngariung jeung keluarga. Nya guys, sabenerna mah ieu video teh geus lila. Ari teu diupload lebar atuh da. Biasa we ning ieu tiap isuk-isuk erek pangaosan teh sok dititah heula ka pasar abi teh. Kitu bagean meuli kurupuk nya guys. Sabab atuh tara nyarieun uras geuning jeung leupeut. Geus we gentina teh meuli kurupuk. Da biasana mah atuh sok nyarieun geuning uras jeung leupeut teh ngan heueuh atuh da meureunan ribet. Jadi we ieu teh milih anu simpel. Biasa we ning ieu meuli kurupuk teh arudunan sakeluarga. Nya guys kembae rek ku kurupuk erek ku leupeut oge nu penting mah ikhlas we. Nah aja ieu teh meuli kurupuk da geuningan tinu lain sok aya nu nyieun uras jeung leupeut. Jadi cocok geuningan kurupuk jeung leupeut mah di emamna teh. Asana mah sok aya kuehan meulina teh ngan cenah geus we ayeuna mah kurupuk hungkul. Da geuningan ayeuna mah kueh anu gopean teh nibeuki saarencret. Atuh ieu teh biasa we neangan teh anu murah-murah da ameh loba teh geuningan. Alhamdulillah we nya guys sakieu oge nu penting mah berkah we jeung ikhlas we anu arudunanana. Ning ieu teh geus beres we tinggal mayareun. Bari kabeureg-beureg ieu teh nya guys da di imah can nanaon geuning can beberes. Tapi mumpung ka pasar ieu teh nya guys sakalian we deungeunna da ameh jongjon geuning ari geus aya deungeunna mah. Tuh ning ieu teh papanggih jeung olang lembur sarua deui pemilihan sayuran. Ieu teh jagongna teh meuni ditatangkeup geura. Singkat caritana ieu teh geus waktuna pangaosan we. Tuh ning ieu teh maklum we corencang di jero mah da lobana mah anu di luar caricingna teh. Atuh da ali anu di luar mah baroga barudak leutik meureunan. Sok parulang anting jarajan. Tokoh henteu atuh da geuningan ieu oge kolot teh milu jajan. Atuh nya guys sok panasaran we geuningan lamun keur bulanan teu jajan teh. Tambahan deui ieu teh geus dibagi snack. Bari ieu teh geus cangkangna da geus diaremam teh. Singkat caritana ieu teh nya guys geus sore we. Tuh biasa we di dieu mah lamun sore teh sok ngumpul ngariung. Keur basa eta mah atuh da ieu teh encan arindit. Masih keneh aya di lalembur. Suasana lebaran keneh jadi rarame can arindit deui. Sok resep atuh da lamun kieu teh geuningan kumpul ngariung jeung keluarga teh. Bari hareureui teh geuningan komo aya Mang Ishak jeung Mang Ape mah. Saruana eta mah asa ditabeuhan pisan. Tuh ning ieu teh waktuna oge geus tereh magrib geus pararoe. Can nepi ka adzan mah masih keneh caricing we di dieu.